Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Alhamdulillah wa syukurillah. Wala haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Anu kusimpuring dipihormat para kiai, para ustad, para ustadzah, para guru anu insyaallah dimuliakan ku Allah Subhanahu wa taala. Keluarga Jembar hormatan simkuring, keluarga Jembar bapalalan kali Ibu Dede Sumiati anu linggih di bieu badegaan diwuwuh ku para sesepuh pupuhu, para inohong papayung lembur, aparatur pemerintahan di dusun Citepok RT 2 RW 2 Desa Citepok Kecamatan Pase. Keluarga Jembar hormatan simkuring, keluarga Bapak engkos kali Ibu Sukarsah anu sumping ka ieu badegaan diwuwuh ku para sesepuh, para pupuhu, inohong, papayung lembur, aparatur pemerintahan di Haur Kuning RT hiji RW 3 Desa Haur Kuning Pase. Para sepuh miwah palawargi sadayana, Bapak, Ibu, kali kanca mitra paderekan anu sami-sami linggi di hapla anu kusimkuring dipihormat insyaallah dimuliakeun ke Allah Subhanahu wa taala. Bismillah anu cari catur, wiwit lamba disarengan ku Rahman Rahimna Allah Subhanahu wa taala. Mung Allah puserna jaladri asih, puncakna sagara nikmat. Puji syukur kayang agung pangeran umur beng alam Allah Subhanahu wa taala ku alatan ridona qadarullah dina dinten ieu dinten Ahad kaping 8 Januari tahun 2023. Urang sadayana tiasa riung mungpulung patepung lawung paamprok jonghok patepang wajah atuh mudah-mudahan sadayana aya dina ginanjar kawilujengan. Pamugi oge riung mungpulungna urang sadayana dieu badegaan salamina diaping, dijaring, dijaga, diriksa ku rahmat hidayah oge inayahna Allah Subhanahu wa taala. Amin amin Allah ya rabbal alamin. Rahmatur salam mugia tetap dilelerkeun, dikucurkeun, dikocorkeun ka junjungan urang sadayana kakasih alam Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ka para kulawargina, ka para sahabatna, oge ka para umatna tugdugi ka akhir zaman. Atuh mudah-mudahan urang sadayana nu sami-sami hempak di ieu badegaan kalebet umatna anu mahabah mi cinta oge mi contoh kana tapak rasulanana oge surti harap jaga di yaumil kiamah tiasa kaauban safaatul ujmati Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin Allah ya rabbal alamin. Kalayan asmana anu kagungan maksad keluarga Jembar bapalalan kali Ibu Dede Sumiati nepangkeun simkuring pun Pitrianti Galuh Pratami anu dina enjing ieu kapapancenan janten Curuduung ngahaturkeun salam pangwilujeng haturan wilujeng sumping kangge keluarga Jembar Bapak engkos kalih Ibu Sukarsa anu parantos rurumpahkeun linggih ka ieu patempatan. Jazakallahu khairan kasiron kana guntur manahna linggih di ieu patempatan pamisaur urang Citepok mah jagong tuhur menangunun tutut gunung keong rema unjuk nuhun anu kasuhun karena kasumpingan para sepuh miwah palawargi sadaya. Mudah-mudahan sadayana tiasa linggih kalayan tumadina. Para sepuh miwah palawargi sadayana hormatan simkuring anu insyaallah dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Dina dinten ieu keluarga Jembar bapalalan sakali di dieu ngaraos bagja anu kacida, bagjatan wateswangen kajabi kahijina. Tiasa silaturahmi patepung lawung paamprok jonghok patepang wajah sareng keluarga Jembar Bapak engkos sakali oge ngaraos bagja anu kacida alatan ku kersana luntur manahna Bapak engkos kali Ibu Sukarsa kersa rumpahan sumping ka Citepok
kalayan katawi sumping nah henteu nyorangan pamisor urang Citepok mah ngalet ngengkeuy ngabandalet ngemat-ngemat nyatang pinang sepuh anom pameget jaler istri kajabi katawi sumping nah henteu lengo rebo ku cacandakan alhamdulillahirabbil alamin jazakallahu khairan katsiran. Nanging para sepuh palawargi sana hormatan simkuring kajabi tu rasa bagja anu tan wates wanyang bapalalan sakali oge di dieu ngaraos isin ngaraos ajrih anu kacidatan panampianana sakieu buktosna pamisaur urang haur kuning teh mah tebih tina titi surtinas titi anggang tinu tata subasita sanes teu mafhum sanes teu palai sanes teu terang kumaha ugeranana nampi tamu anu dianti sakumaha anu diburukan ku Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam nanging katiasa kamampuan keayaan mung sakieu buktosna rumaos simkuring sakulawargi di dieu suwung tina ilmu panemu oge simpe tinu jampe pamake mugia keluarga Jembar Bapak engkos sakali luntur manah ninggali kage ngahapuntenna dihapunten Pak Engkos Ibu Sukarsa dihapunten alhamdulillahirabbil alamin. Para sepuh palawargi sadayana dina dinten ieu urang sadayana baris nyakseni hiji acara sakral pertikahan antawis palaputra urang kakasih anu jenenganana Neng Ayeni Nur Malasari anu insyaallah sakedapan deui bakal dipilihkeun ku lalaki pilihan hatena anu jenenganana Cep Herdiana teu aya sanes dedu anu dipalar mudah-mudahan si Kasep Cep Dian dina waktosna ijab kabul Allah ngapi ngajaring ngalancarkeun lisana oge mudah-mudahan pala putra urang nyatana Cep Dian miwah Neng Ai dina ngawangun rumah tanggana sing tiasa ngawangun rumah tangga anu mawadah sakinah oge warohmah tiasa netekonan rumah tangga anu didadasaran ku keimanan oge katakwaan ka Allah subhanahu wa ta'ala amin Allah ya rabbal alamin. Ku kersaning Allah simkuring mundut karidoan sadayana nu hadir di ieu badegaan urang buka acara dina dinten ieu ku aosan basmalah sasarengan bismillahirrahmanirrahim. Para sepuh palawargi sadina hormatan simkuring mangga urang sami-sami buka acara dina dinten ieu ku aosan aya suci Al-Qur'an kali sholawat janji Allah dina mangsana hiji riungan di awalan ku aya suci Al-Qur'an oge sholawat Allah baris ngalungsurkeun malaikatna anu baris ngaping ngajaring sagala doa sae urang dina dinten ieu insyaallah istajib dikabul ku Allah subhanahu wa ta'ala. Mangga anu masih ngobrol liren ngobrolna nu selfie liren selfina urang ngiring kana adabna ngupingkeun aosan aya suci Al-Qur'an. Kangge pangersa anu kusing dipihormat Ibu Ustadzah nunung kali Ibu Ustadzah Lilis dihaturanan. Hatur nuhun kangge Ustadzah Ibu nunung kali Ustadzah Ibu Lilis anu parantos ngaoskeun aya suci Al-Qur'an oge sholawat anu sakitu endahna mudah-mudahan berkah tina aosan nembe dilungsurkeun ke Allah subhanahu wa ta'ala khususna kangge ka Ibu nunung kali Ibu Lilis anu ngaoskeunana umumna ka urang sadayana anu sami-sami hadir dieu hapla amin amin Allah ya rabbal alamin. Para sepuh palawargi sadayana anu dimuliakeun ku Allah subhanahu wa ta'ala salajengna sok sanaos urang sadayana parantos sami-sami surti kana pamaksadan kasumpingan keluarga Jembar Bapak engkos kali Ibu Sukarsa di patempatan nanging kanggo nyumponan tindak tanduk usik malik urang salaku umat manusia anu dipaparinan rasa manah oge lisan kantenan sagala tekad tecekap di pisurti hungkul ku kituna mugi teu janten kekeling panggalih rengat mana saupamina simkuring ngahaturanan kawawakil salaku sesepuh ti keluarga Jembar Bapak engkos kali Ibu Sukarsa kanggo medarkeun naon rupi pamaksa dan kasumpingan keluarga Jembar ti haur kuning ka patempatan kantenan sanes lantung tambuh laku sanes lempang tanpa raratan tapi aya dituju ku gerentes kalbu oge aya anu dipanah ku mamaras rasa kangge nu kusing dipihormat pangersa Bapak Mahmudin sarjana pendidikan agama Islam dihaturanan. Hatur nuhun kanggo ka Bapak Mahmudin sarjana pendidikan agama Islam salaku wawakil sesepuh ti keluarga Jembar Bapak engkos sakali anu parantos medarkeun naon rupi pamaksa dan kasumpingan ka patempatan parantos kakupingku sadayana kalayacan eces jentre mertela ngembang boled sing horeng si mana horeng Pak engkos sakali sumping ka dieu teh Jaja Putra Kakasih anu jenenganana Cep Dian anu sejatigin kana janjina bela kana subaya sejang ngajadikeun pasinina
kasih gelis pujaan ati anu jenengan Neng Ayeni putri kakasih tiba palalan miwa Ibu Dede Sumiati. Atuh supados janji ngajirim eusi oge subaya aya nyatana. Dina leresan ieu keluarga Jembar babakalan sakali oge baris ngadugikeun pangwalerna anu baris didugikeun ku sesepuh wawakil ti keluarga Jembar palalan sakali kanggo pangersa Bapak dihaturanan kanggo ngadugikeun tutur pisaur pangwalerna. Hatur nuhun kanggo Pae anu parantos ngadugikeun tutur pisaur pangwaler salaku wawakil sesepuh ti keluarga Jembar Bapak lalan sakali. Para sepuh mapala wargi sadaya hormatun simkuring, janji pasti ini parantos pasti, ucap subaya parantos nyata, sapuk sahur mupakat sabda. Dihin pinasti nampi papasten ti Gusti Nu Maha Suci, kulak canggem bagja awak, wirecep herdiana, insyaallah baris kahiji sareng Neng Ayeni Nur Malasari. Cek paripaosma Balungbung Timur Caang bulan 14 Jalan Gede Sasapuan sagala rupi niat sae kanggo maheutkeun pasini janji pasini parantos ditampi kalayan taya kawaswas atau tahu si tampina sagala rupi niat sae keluarga Jembar Bapak Engkos ku keluarga Jembar Bapak Lalan sakali baris didugikeun tawis asih na Cepdian Kaneng Ai anu baris disanggakeun ku Ibu Teges na Cepdian nyatana Ibu Sukarsah anu baris ditampi ku Ibu Teges Neng Ayeni Nur Malasari Ibu Dede Sumiati mangga Ibu Dedeh kali Ibu Sukarsah linggih dipayun. Para sepuh pala wargi sadaya hormatun simkuring anu insyaallah dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Sakedapan deui urang sadayana baris nyakseni acara sakral akad pertikahan antawis pala putra urang Cep Herdiana anu insyaallah baris ngadahup ka Neng Ayeni Nur Malasari. Sakumaha anu nembe ku simkuring didugikeun wirehing akad nikah baris dilaksanakeun di masjid anu tadi kalalangkungan dina waktosna Bapak kali Ibu sumping ka ieu patempatan. Urang masih kene ngantos kasumpingan petugas di kantor urusan agama Kecamatan Pase anu kantenan baris ngajejeran acara akad nikah pala putra urang di dieu.